wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa awliya'ahu litarbiyati ibadihi wa kashafa lahum qiyada jamalihi wa zakahum wa khalaqa subha anwarihi wa manna alaihim bi-isbaghi ni'amaihi wa ajlasahum ala kursi tauhid wa qaddasa arwahahum wa a'tahum unsa azaim wa fataha alaihim baba dhikri wa afnahum summa abqahum li maslahatil ibadi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa ummati. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ats la'ana wa illa ma bu'ithu rahmah. Pengaturwatos, aku kumados dihormat. Al-mukarramuna fara'atul ulama para kiai, wabil khusus pun bapak selaku sesepuh pondok pesantren Al-Hidayah Sakulawargi anu kumados dihormat. Aparatur pemerintahan, wabil khusus Bapak Camat, Bapak Sekman anu hadir di saat anu ieu rukun ibadah dihormat. Bapak Oleh Sore, Bapak Kiai Haji Cecep Nurul Yakin, Bapak Kiai Haji Iib Tiaur Kuning anu ibadah dihormat. Wabil khusus para alumnus pun Bapak anu dina saat ieu halalajur sadayana termasuk simkuring alumnus pun Bapak. Mudah-mudahan ieu hubungan dibarokahkeun ku Allah. Sehingga jadi sabab anu mujana bukan sumpina ilmu nafi ka urang sadayana. Wasilah ilmu nafi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabukakeun hijab kana urang sadayana kana jalan wusul ka hadrat Allah. Ngabukakeun hijab kana urang sadayana kana jalan kasalamatan, kamaslahatan, kabagdaan dunia sinar akhirat. Sateacan ngaos dilajengkeun urang munajat heula sasarengan ka Allah taala ku perjalanan manjatkeun doa. Anu ieu doa dihususkeun ka jalmi-jalmi anu parantos berjasa ngainfaqkeun hartana atanapi emutanana atanapi ilmuna atanapi tanagina nu kahiji diangge ngawujudkeun ieu pangaosan, nu kadua diangge ngabangun pembangunan sarana keagamaan di pondok pesantren. Mudah-mudahan amal kasayan aranjeunana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan keuning pambalasan anu berlipat ganda. Upami jalmi mengadamel kasayan tadi binawangki ieu ada yang kene di alam dunia urang doakeun urang sadayana mudah-mudahan diparangankeun yuswana, disarehatkeun lahir batina, dibarokahkeun hirup jeung kahirupanana, disarolehkeun turunanana, ditaikeun darajat dunia sareng akhiratna, dipaparin rezeki husnul khatimah. Upami di antawis jalmi anu ngadamel kasayan tadi terutami pendiri di pondok pesantren
pun aki oge dudurojong ku pesantrenan budi kawang kieu ajaranana nugas teu aya di kieuna mudah-mudahan khususna umumna dulu-dulu urang sadayana nu parantos janten ahli warga mudah-mudahan dipaparin barokah ieu pangaosan barokah ieu pondok pesantren mudah-mudahan dicaan padang di alam barzana dihampunkeun sadaya dosana ditampi sadaya amal ibadahna ditempatkeun di tempat anu sae di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Panitia tamis ahli warga gunawan kieu aya menuju ke nikmat mudah-mudahan Allah taala ditanggungan kanikmatanna. Panitia tamis ahli warga gunawan kieu aya menuju negara landangan siksaan ku Allah taala. Mudah-mudahan tulus kajabna doa urang sadayana eta siksaan masih dicabut ku Allah dituntas kudu manurut nikmat amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir urang ngadoakeun di pondok pesantren. Moga-moga di pondok pesantren sakuladina tercatat di pondok ngobrolna Allah taala sebagai tempat pendidikan calon-calon ahlina Allah. Kalau Allah dibuktikan dina tilu perkara kahiji datia di pondok pesantren moga-moga jadi tempat pendidikan anu tilu ku rahmat sareng barokah. Anu kadua para santri nu belajar di pondok pesantren kawit santri nu panggudakna di santri nu pangsepuhna moga-moga ku Allah sadayana dipaparin sifatan muridin sholihin yakni para santri nu belajar ilmu agama nu hatena disimpanan intiror ku Allah sehingga kuat himah usulna tuluy taroki Rasul Allah taala kalayan tetapina ku akhwan di perjalanan. Anu katiluna moga-moga para pengurus di ieu pondok pesantren Allah taala ditampi-tampi sifat kapursinana wal hasil diurut jeung ngawur moga-moga salawasna aya dina panangkayunan Allah moga-moga salawasna aya dina ridona Allah moga-moga salawasna dilaksan dari Allah disalametkeun hirupna di dunia di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin sajal malukan rupa maksudan dina saat anu ieu muga-muga ku berkahna ieu pangaosan anjeunna dilancarkeun urusanana dihasilkeun pamaksudanana sarta disalametkeun ku Allah dunia akhirat nas'aluka al-ijabata al-mazkurah bihaqqi ummil Qur'an syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah. Kadang waktu Abu 12 dengan 10 menit pas duhur gitu ya terus langsung daripada ngaji begitu juga lamun diteraskeun ngaos kurang ajar sholat itu dina sabada ngaos insyaallah 12:30 ya kosong sholat 12:30 lohor kita ngaji jam 2 ke kosong kita siap baru 12:30 jangan nama bahaya teh terus datang sholat waktu sholat kurang ke sholat namun sengaja dia itu buka elat anu tak anu jeung sarah cek mama ya kurang cek mama we bertanya barulah sia cenayatnya dia lamun geus waktu geus datang waktu mane teu ngajak sholat tuluy ka buru pae sia teh cenah kalau tak inju ngobrolna di sakalae kan tuluy mane teh ka buru pae sholat mah anggeus teh sia moal kabagian geus datang astagfirullahaladzim. Jadi lamun kurang datang waktu dari jalan dari mana ngajak buru-buru kan
hiji minuan, nah, kira-kira misalnya ngajam. Tapi orang ngajam terus, jam lagi. Tapi akhirnya waktu sholat, pun lah. Akhirnya orang ngajam kan, setengah jam. Naos makos kok kami tadi, kurang rumah. Lalu lain anaknya simpunin sanggup ngaji sahabat apa. Nang panggungana naos ayeuna reuni simpunin. Sabab budak apa-apa gini jadi pangartina. Sarungti tamu-tamu anu harareba. Kalau haji sore di pamijahan, benar. Liman minggu di pamijahan, muka pikir siap dulu muli, benar. Kamu ya turunannya, benar kan? Orang hebat, jangan ngaji cecep. Dulu yakin orang hebat, benar kan? Jadi DPR dulu ibatan haji sore. Tante eyangna guru apa? Apa hebatnya gurunya eyang haji cecep? Jangan wali ngelawan ke apa ya? Yang untuk terpaksa mau ngaji diri. Coba guru, coba kolot kamu kolot. Saya udah tas guru ngaji, guru meme kan? Biar cacaran di sini. Kurang nama. Ngaji tos apa? Kalau mau lebih hanap, caweran. Kamu nebut jerok gimana? Tak channel luhur, karena sirah benar. Saya ke jangan tak luhur sirah. Untung simpuling untuk buka rumus, ya apa aja rumus sama. Lama mana ngaji satu kangen asingan dalam umur. Orang-orang hiji sana jam 10 cek apa ulah keeng sia cek. Ulah keeng sia keakeun omongan penting syarat mana tong ngobrol teh nu ingat. Bener sih obat. Kayaknya kita kalau ngobrol teh ingat teh. Bener kan? Apa di mana? Daun kuning, mau ke apa sebenarnya? Mau calon pemimpin orang tuh ada batu ukur. Reksa saja nunganan atau benar. Doa ke Gusti panggilikeun tinu alus anu pangalusna kumaha Gusti we kaboga kahayang komo para sia. Alus nu aing sabatra nu maneh. Sabanya geus milaan Allah. Cek urang alus bisa jadi cek Allah ta alus bener. Asa anta qurbu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi nu cek maneh alus ta alus cek Allah. Bisa jadi nu goreng cek maneh alus cek Allah. Kehelaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kehelaan Allah terbalas nyawa Allah kata bener. Urang lempang hareupeun guru sanggup hareupeun mah. Lamun nyawa harga guru maleh hareupeun guru lempang. Lantaran teu nyawa Allah disangka biasa wae. Kehelaan Allah. Ngadoa ge osok kehelaan Allah osok. Malah mah tetap doa teh kan dari seberapa tingkat doa syu'ul adab, doa husnul adab, doa lidhadil faqr, doa kiraman dihubungi rububiyah, doa lidhadil ubudiyah. Jadi aji berdoa. Irahan sokan doa jangan disok. Maka kalau doa kan sok minta ke Allah bari sombong. Mana sombongna eta mah patahan Allah. Gusti ayeuna lungsutkeun deui loba. Mun teu ayeuna ripuh abdi. Cek Allah aing nya usia teh ripuh, da ku aing ripuh. Cek bulan 2 juta abdi. Kudu 3 juta sampai teh sabab mah himpun 2 juta mah. Aing nya cek kalau siapa. Apa tahan Allah ngadu asih sombong. Eta ngadu lain kan? Sampai ngaji ilmu materi ma'amal amrun ma'aslika wa aksyuhu du'a wa kita sawifal timasul waqo'ah. Untuk bukti ngaji materi kamu berpikir isi orang 5 kali terkali itu kadang doa teh kita kasaluhuran macam kita kasaluhuran sokong gitu kita kasaluhuran doa kasasama iltimas kasarapan amal kata kalau kita sholat disebut amal kalau orang kita Allah nurunkan ini tak ada teh kita doa sabab kasaluhuran oleh mana orang yang Allah merasa hebat hebat di mana kali hidup dihidupkan Allah bisa dibisakan
kuatkeun, ieu kuat aing bisa aing. Kiai ngawuruk ngaku aing bisa, ngaku ilmu aing. Eta teh kiai ngawuruk bari teh eling. Hitung-hitung bari teh eling teh sare. Bari kita ngobrol ngali nur aja. Oh, santri diuruk kudu ngali nur kira-kira nama ilmu barokah mah. Kalau kan. Nu ngawurukna ngali nur teh. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru ngali nur, muridna pingsan. Muridna sare, guruna sare, muridna pingsan. Mata loba kan tukang ngawuruk. Santri 2.000, 50 tahunan pun santri 2.000 datang ke akhirat buka ganjaran setinggi kaca. Namun saudara, ku ngawuruk ngaku aing nu bisa. Tadi ngaku aing bisa, ternyata Allah begitu ngaranna. Bener kan? Artinya teh eling sare. Nasu digabung, faida matu intabang. Nu nganggo ngomong, lamun teh eling ka Allah geus sare. Nu ngawuruk, lamun teh eling ka Allah, ngawuruk dari sare. Ka, dari barokah mah lamun teh eling. Dahar ge teh eling mah moal barokah. Nu di daharna halal, niat daharna alus, tapi keluar di dahar teh eling. Ieu teh opor hayam mah hebat we, meunang makan sambil dahar kulantaran geuna jeung opor hayam, lain kita salat, geutron nyangan duit. Poho salat poho ngaji, rek meuli opor hayam deui. Eta kapitan kitu ngaranna, ceeli kan. Pepelakan, rukun keberkahan pepelakan teh tilu kan. Hiji niatna kudu alus. Nah, pepelakan teh usaha kasab niat ibadah buka. Mun geus boga hayang mere batur, osok pikirkeun teh. Aing teh usaha mun boga hayang mere batur. Eta bagus. Anu katilu mun ngaribukeun batur. Mun jadi tanggungan batur, malah hayang nanggung beban batur. Nu dina anu dipelakeunana kudu halal. Yang melak sampurna maling dina dina. Rek barokah mah. Ayah melak sampurna halal dinina, tapi waktu melak nanti eling. Masuk waktu melak sampur teu eling. Di bawah tren pare kudu teu eling. Ari salaki mana yang dibalik can. Anu ngancep teh keur pikiran salaki batur, tawa eling teh. Kata kalau mau diingat kadinya rukun berkah kepelakan ayat tilu kan. Lamun nek tanut teh jika awal we kudu diajarkeun kita lagi heula dulu. Doktrin heula awas kalau teh eling ieu kudu teu pare. Moal barokah ki pare aing buana. Tangki doa la ilaha illallah. Nah kita lagi apa kan? Di Cianjur ke naos ieu anu naruskeun. Ajengan kumaha cenah lamun hek urusan nalkin. Allah nalkin terungtun. Angka dia nalkin, dari nalkin 8. Nalkin 8 la ilaha illallah mah udah SD GP TK bisa. Maksudna nalkin teh nungtun hate jalma nu maca la ilaha illallah nepi ka makom parku jeung makom jamu. Anu kira-kira eta ge aya abdi ditalkin ku guru dina toretan. Keur bae anu sok talkin. Kudu kumaha cenah abdi tanyakeun ka guru. Guru, hari nalkin teh nalkin 8. Kata nabi nalkin hati abdi kudu ngucapkeun 8. Nalkin hati maneh? Oh, berarti abdi kudu paham makna la ilaha illallah. Cek ahli cek muqarrabin la ilaha makom illallah makom pana. Kisah makom bako anu kumaha? Ari makom pana anu kumaha? Makom jamu. Teu bisa ngajelaskeun, tong daek ditalkina. Naon sabana? Nu nalkina talkina. Insyaallah nalkina, nu nalkina talkina. Kalau mapatahan batur sorangan hatena jadi bisa dibawa ka Allah balik. Teu nyaho makom fardu, makom jamu. Fardu badal jami, fardu qoblal jami, aya jamu, aya jamul jamu. Teu apal tauhid wahidiyah wahdat ahadiyah. Eta teh aya dina hikam. Jadi bukan ngaji tadi disebutkan aya ngaji hikam tapi non muslim rada luas itu. Tapi cukup sila luasna kan. Abdi kuring. Lamun ngaji hikam otak ta eta non muslim teh. Moal lebih kana hikam moal. Dari ngaji hikam teh artinya tina jamana hikmatun. Ilmu nu kapangi ku sirna ibnu atau ilah. Ari sir teh
Namun alat tajabi ke Allah. Lu terangkan hikam teh kudu bagi tajabi ke Allah. Artinya kalau terangkan hikam teh tajabi ke Allah, catat seperti itu tadi. Kok Islam lain tapi terangkan hikam, ngerti gak isi hikam sebenarnya? Jawab khususnya hikam, makna hikam teh usul ke Allah. Kok ngaji hikam tapi tak iman, kayak oh salah alat, ngaji hikam pakai otak, lain pakai hati. Oh kan? Sebab disebut rohani di manusia ayat 5 karena hiji nafsu, 2 aklu, 3 qalbu, 4 ruhu, 5 sirru. Tak ada tajami ke Allah mah sirru. Jadi hikam teh maknana eta nu aya dina kitab hikam nu kapanggih ku para waliullah ku sirna. Ari sir teh mana? Ala tajami ke Allah. Rek ningali ke Allah kan sampai bingung cenah ningali ke Allah. Ningali ke Allah mah ku paham kan? Tapi kusir, bisa ningali kalau bisa, dan alat kasir. Kalau nengan Allah ku otak maka panggil, salah alat. Nengan amis ku celi ke panjang. Ciro teh amis teh cacakan kan celi, tidak panggil. Salah alat. Allah wujud tapi ditangan juga panggil. Atau nengan Allah nak ku otak, salah. Kalau otak, kalbu mau bisa mengikut Allah. Sama ukurnya hukum ke Allah, tapi tajali mah kudu sir kan. Sir teh alat tajali. Nah ilmu sir teh disebutnya ilmu hikmah. Lain ilmu hikmah teh mampu ngomong sancang liuk cager. Mereka manusia mereka ahli hikmah, ahli bugal itu ahli hikmah kan. Ahli hikmah mah bukan mah ahli pin kan. Paham tidak kan? Ngaji hikam belum muslim maka otak ngaji nanti insya Allah mantap tidak ada isi hikam. Siapa berisi hikam tak jadi ke Allah. Ayah dia ngaji kan laku kalau kata nurut, ayah ngaji hikam, opak lo kata di opak mau kita hitam mantap deh. Tapi ternyata musahadah kali kan musahadah kayak hikam, ngaji hikam 4 kali tamat ternyata musahadah. Sebenarnya ayah 5 kali tamat alfiah, si pahas sifat musabahat, kebisa sudah siapa ngaji lah. Ayah ngaji alfiah atau sifat musabahat, benar kan? Ngaji hikam geus tamat tapi teh nyaho musyahadah eta ngaji can nepi kana eusina hikam kakana logat kahungkul maka kudu didoakeun dina hikmah anu ka 271 doa Ahmad Ibnu Athaillah ya ayyuhal ahbab disebut lagi bahasa moga-moga kuring ja ngaranjeun ayyuhal ahbab sahabat an-nadhiruna fi hadzal kitabi fi turfiyah artinya jalma anu mangi ansirna mangi kana ilmu hikmah nu kapangi ku musonif eta kitab. Namun usul jeung musahadah ka Allah. Paham tidak? Si edar tadi kan ngaji non muslim ngaji hikam, tapi ka angge atuh angge itu mah faul. Ngaji hikam kasihan daya non muslim ngaji hikam. Kalau hikam Quran ge diartikeun tapi kana makna maka jadi mu'tazilah. Bener kan? Maka ilmu itu apa? Ilmu ibarah, ilmu isyarah, ilmu lataif, ilmu haqa'iq. Ilmu haqa'iq itu ilmu hikmah. Meskipun dijelaskan di pengajian, di pengajian rutin di 7 kabupaten Purwakarta, Cianjur, para kiai kumpul, digentul, digelar KPK. Dijelaskan dia ilmu. Kalau manusia ngaji ilmu hikam, gara-gara ngaji hikam lo baru sasar, lu ngajikan Quran ya lo baru sasar sih, ilmu Quran kan? Dari salah Quran, salah mengartikan itu pakai ilmu, bener kan? Tapi mengartikan itu salah ngaji hikam, lu ngaji hikam hati terterlem ke hadrat Allah, engkau ngaji hikam tapi jangan pernah taroki dan suruh, penganan ke ilmu hikam kan? Paham tak ada? Kalau ngaji bagus paham bagus. Disibuk nges ngaji ini jadi kasih. Kalau panjang tu yang jauh sekarang ini. Karena 10 menit. Ayo kita waktu aja nih. Itu ada. Ilmu teh ayat ilmu ibarah, ayat ilmu isyarah, ayat ilmu lataif, ayat ilmu haqa'iq. Itu ya ilmu. Lumawi ayat bahasa yang dimaksud dengan ilmu itu bukan saja menambah pengetahuan dan menambah wawasan, tapi lebih daripada itu anta'budallah bi khusyatillah, anta'budallah bi musyahadatillah. Tujuan ilmu ibadah ke Allah bari sieun ku Allah. Mata sari penting tartib kunaon ka sieun ku Allah.
Hari sieun sok sare ti berata. Ai sada di masjid sieun ompun teu geunti bra. Dia mengaku sieun tapi ti bra. Oh, enggak sieun. Bener enggak? Kata tukang loba sare mah mau jadi wali. Jika manggo jadi dia murid di nurek jadi wali teh aya cirina. Naon? Qalilul akli, qalilul naumi, qalilul istirahat. Saeutik sare qalilul naumi. Jadi tukang sare mah bahan jadi wali. Agama ngartikeun sare teh perembangan lain. Sare teh teu eling. Jalma nu tara eling moal jadi ahli musyahadah tahu. Jadi Imam Ghazali, la tahsyurul ma'rifatu illa bi mudawamati dzikri wal fikri. Wal bisa hasil ma'rifat ka Allah kecuali kudu mayang eling, mayang tafakur. Ari tafakur naon? Mikir bari eling. Kali kan eta apanana? Ngalamun, mikir, tafakur, tajalli. Kalau hebat mah tajalli. Tajalli mah sirnya cita andot Allah tajalli ngaranna. Ari tafakur mah mikiran dunia tapi bari eling ka Allah tafakur ngaranna. Kana mun mikir dunia hukum nampo domba pikiran jadi sate. Eta mah mikir ngaranna. Dia mah aki-aki ulang mikir hayang ora deui ngalamun. Kada jaga. Di mana sih tafakur domba ngalamun dari teh pemikiran hayang jadi ora deui. Akitu kan belakangnya badina ilmu oke. Kudu bari sieun ka Allah. Cek para ulama sieun ku Allah teh buktikeun atuh dina kieu model ka dieu 2 rakaat. Ya mah teu sarakaat acan kieu model kali aku sieun ku Allah bohong eta mah kan. Sieun ku Allah rek nyang cara pamajikan teh sanggup kurang sieun ku Allah. Sieun bendu. Rek eureun ngaji teu sanggup da sieun ku Allah. Cek ajengan aing teh terpuru dengan santri ajengan ngaji rek terus sanggup da sieun bendu Allah. Ah gitu kan. Rek maling teu sanggup sabab sieun ku Allah. Sieun teh aya nu luhur naon musyahadah. Ari sieun teh kade mana sieun ka Allah teh nu sieun ku mau kan. Haye mah ku Allah. Pas urang sieun ku itu leutik berapa? Ngan nyaho ka alusana ka urang. Maka sieun ku itu bahasana haye mah. Doman kan, lain sieun pas mau. Kalau keliru mah deket betah, tapi sieun, nah bener kan? Eta haye mah. Allah nu ngahirukeun urang, Allah nu ngarizkian urang, Allah Ta'ala nu ngamanfaat ka urang. Sieun aing ku Allah. Adapun inu leutik inu kaluaran SD, ari aing profesor pada ulama jumhur. Upamana pejabat gede inu sibuk ngelakukan aing. Ulangan sebat adapun inu. Hebat aing daripada inu tidak tahu diri. Jangan tidak tahu diri, jadi Allah man aruka nafsa maupun aruka roba. Kade kan mulai nyaho kana diri ieu. Nu maksud tidak tahu diri teh kana diri. Diri bisa dipisahkeun ku Allah, dia aku bisa luwing tidak tahu diri itu gitu kan. Karena naon teu nyaho ka Allah nu bisa terkurang. Tidak tahu diri. Karena tidak tahu diri jadi tidak mawas diri. Nu hebat mah jalma tahu diri, mawas diri, pintar ngarasa, lain ngarasa pintar. Pintar ngarasa. Ulah ngobrol gitu teh, tapi aing ge ngadenge omongan itu mata kiri, batur ge masalah diri. Pintar ngarasa. Saling memaafkan, silih tulungan, silih hampura do. Eta mah ada. Antara mudallah bi musyahadatillah wala homo eta maka. Ari musyahadat naon? Nyaksi nasir ka hadrat Allah. Ngan aya bahasa musyahadat teh kan dina maqam wasilin, aya musyahadat dina maqam arifin. Musyahadat dina maqam wasilin tajalli kana af'al asmaul sifat. Musyahadat dina maqam arifin tajalli ka orang-orang makhluk af'al Allah sifat Allah ge geus kabandungan. Nu kasaksi usirna naon nur dan Allah kumpul disebutkan tauhidna ahadiyah. Mata ahadiyat ayat itu ahadiyatul jam'i, ahadiyatul jam'i, ahadiyatul jam'i wal fardi. Tekan telepon dari bicara. Suruh kene kang ilmu san paham. Diwasilin karena arifin teh, kan diwasilin lebih kamu korobin. Jauh perjalanan rohani teh. Aliwatan roh mustawan komakausen awadna.
Nana dirobrok inti sirri mina sifat ilal mausur qabla nuzul. Tina sifat terus tengah bandungan sifat, tina tajali sifat berangkat menuju tajali nur dan Allah. Tina sifat geus ini karena nur dan nepi eta ngaranna robrok begitu. Kata tasik iman geus ini kan nepi kata sih. Tina sifat, tina ngabandungan sifat Allah, tina tajali sifat Allah geus ini karena tajali dan nepi robrok. Tuluy aya mustawan. Mustawana usul sirri ila hadratil ahadiyah ma'as riwa'il fana. Berani yang kitabnya proses dibaca. Ada yang dengan kau katu beli itu kitabnya, kalau di Indonesia jangan dibuka. Bukan kita berbeli ke bukan tak? Bukan. Terus dibeli di sana-sana tak? Beli, ini kira jangan. Kira beli kitab juga boleh jagoan apa? Gitu kan? Mustawatnya namun seimbang antara tajalidat jeung fana di mana? Istiwa istawal ma'u wal khuswata. Bukan sih karena cai papak jeung caina, ada jeung kayu. Cai papak jeung kayu. Istawal ma'u wal khuswata. Ayeuna kita jadikan nudan Allah geus nepi, tapi aya keneh naon panah kamal. Ingatan keneh makhluk eueuh. Ana disebutkan. Di mustawa naik ke mana? Kago bakausen. Ari ko bakausen kumaha? Usul siri ila hadratil ahadiyah ma'a baqa'it tamayyuz. Eta definisi. Oh dia yang kieu. Wah bahaya cenah jangan. Kok proses mustawa? Bukan Al-Qur'an kok. Aya Al-Qur'an kok bakausen. Mustawa aya. Au ada aya. Aya. Oh, ada cara-cara itu bajikan baheula. Dari itu bisa bajikan baheula mah. Kaki hana jikan padeuling situ bisa ngomong. Baheula ge apal. Kira-kira baheula terang-terang tuh siapa yang waktu gua ilmuna goblok gitu. Iya kan. Ustawangan di Al-Qur'an mah ceritakan Rasul jeung Jibril. Tapi di ahli hakikat mah eta mana Quran dihakikatkan antara perjalanan rohani menuju Allah, menuju makrifat. Aya nu di robrok kene, aya nu di mustawan, aya nu di qawasen. Ari qawasen mah usul sirri ila hadratil ahadiyah ma'a baqa'i tamayyuz. Geus nyaci kana nurutan Allah ngan aya sesak keneh saeutik deui ingetan eueuh makhluk. Tah eta qawasen. Tapi saeutik deui Terus kalau kosen dulu itu mah al-adna. Terus kita al-adna, kumah ta'rif al-adna. Ya, al-adna mah usul sirri ila hadratil ahadiyah ma'artifa'it tamayyuz. Nepi kana tajalidan tari ka makhluk teu ingat aya teu ingat eueuh. Boro-boro kana ayana kana eueuh na ge geus teu ingat ti kabaruna. Boro-boro eueuh makhluk apal Allah sifat Allah geus teu kabandungan. Buka saksi dan Allah hukum. Eta disebut teh al-adna. Nu mata pikir sir teh rohani nepi ka al-adna nyaksi dan Allah. Maka dirna dikirna hu. Lain huwan palingat kena aing mengucapkan hu. Dikir jahar, dikir hoki, dikir sir, tingkah hati doa anu dikir. Lain orang dikir Tuhan, la ilaha illallah, ganti hoki, Allah, ganti dikir sir, hu. Tapi lompat, aing kena bisa lompat. Jadi pindah dikir lisana pindah la ilaha illallah karena Allah teh gara-gara hatena geus dina naon makompana. Kata Allah. Pikir nanti kudu make la ilaha illallah, karena pikir ilah ti makhluk, dan makhluk lagi geus kudu make la ilaha, maka kan dikir illallah, ayeuna mah Allah. Maka dikir hobi teh lain dikir nama asan, tapi makhluk geus eueuh tina hate. Disebutna dikir hobi. Yang sina ka mana? Ka hadrat Allah. Bukan saksi apa Allah sifat makhluk mah eueuh sakabehna teu kabandungan. Pana disebutna dikir pana Allah. Dikir sir
ari teh rohani diija nyaksikan nurut Allah bari teu ngabandungan makhluk Allah makhluk aya makomo teu ngabandungan apal Allah jeung sifat Allah jeung teu ngabandungan nu saksi nur dan Allah unggul ta eta disebutna musyahadah dina maqam arifin nu disebutkeun muqarrabin di mana geus datang deui balik deui ka makhluk tajadi kana Allah tapi ayeuna mah balik ingat ka makhluk ingatan ka makhluk dan halangan tajadi ka Allah cuma tak jadi panah ti makhluk eta disebut muqarrabin ahadiyatul jam'i wal fardi guru mursyid teh guru nu nepi ka maqam muqarrab lain nu panjang jamutah subhanallah bodoh datang hibar mursyid subhanallah maka kalau sudah apal definisi mursyid ayo di mana yang disebut mursyid dikenting karena apa mursyid dari ngaran mursyid sifatan mursyid salapan kan lalu terpaham slogan kakiai solihin, nasihin, arifin di syariah, salikin di toriko, daikin li hakikat, kamil akli, hasani siasati, wasini sabri, arifin itu bakotinas salapan sifatan mursyid pun kakara ayat 5 setengah mursyid kalau guru kan setengah mursyid jago mungkin enggak bahkan semacam ayat guru habaib di Sumatera datang ke sebuah kuring-kuring datang kiai nanyakeun murokobah ahadiyah kunaon cing teh kiai make pun datang ka dieu di mana nyaho tina YouTube Uing teh guru habaib di Stafama di Lampung. Lu sok ngajar para habaib di Jakarta teh kuring dina ilmu tasawuf. Ngan abdi ke bukan guru. Tuluy guru ditanya ku abdi, "Pak Kiai, Pak Guru, bagaimana akhwal di saat kita muraqabah ahadiyah?" Mencoba bisa orang maka teangan kusian kayak kami. Cari oleh kamu nanti juga ketemu. Waduh, aing guru terangkan bingung ya. Berdengan di guru aing bisa terangkan. Ada muraqabah dia teh kan, ada muraqabah teh ngintip-ngintip. Ada ngintip dari Kalimantan, benar. Muni ngintip saata kucing ngintip belit. So antam tong masuk di sini. Kamu juang di rumah ngintip. Ya, karena muraqabah ahadiyah ma istiqomahna tajallisir kana nudan Allah. Nah, Pak Kiai ngomong ditanya ke saya. Maka saya ngaji ayeuna kajian sapoe. Allah dijawab hari dipun kan. Terus kita ngajina na YouTube lah, keburu ngaji Al-Qur'an ayeuna. Saya karena ini mah era teknologi canggih kan. Buka Al-Hikam bahasa Sunda di Bandung, Al-Firqos Jawa Barat. Kita jamaah kuring di Bandung. Sabab di Bandung 12 tempat pengawasan rutin untuk di Bandung. Termasuk Trans Studio, TVRI, Masjid Agung, di pesantren-pesantren di Bandung. Syukur. Kata sudah pengawasan. Buka aja kuring. Jadi saya itu nanti sampainya ke dari jawab yang kuring. Insya Allah kalau dijawab, dari kuring juga jawab. Ingat jangan nggak jawab cara pikir. Dari mana pikir? Ilmu marifat maka dari mana baca kita marifat mah. Maka baca kita dari marifat mah. Otak anu aja baca kita. Ilmu pintar baca kita. Ibnu Abdul Wahab dibaca, tapi marifat belenggu. Takkan saya haji tadi. Saja 1000 kitab dihaji. Beri marifat sampai ke Allah. La faidah talaka. Allah faidahnya ya kan. Terjadi langganan kan hati tanya Allah mana. Namun yang barokah kudu makrifat ta'al. Nu salah niat dina ibadah nu teu nyaho Allah kan. Kunaon boga tujuan kalian Allah, gara-gara teu nyaho Allah. Lamun nyaho Allah, ngan jalira, mun hirup Allah hungkul nu hirup, mun kawasa Allah hungkul nu kawasa. Lamun bisa Allah hungkul nu bisa, lamun mampu Allah hungkul nu mampu. Salian di Allah teu hirup, teu bisa, teu mampu. Ari butuh kan teu hirup, kan teu bisa ulah. Nah, di mana aya ibadah tujuan kalian Allah? Jelas timbul tina hate nu teu nyaho Allah. Jangan tidak tahu dirinya, tidak mengenal Allah. Baik gara-gara fakir, hirup jadi musuh. Lain pada fakir, pada waktu fakir, tanya Allah.
bisa kawet pada fakir, otakmu fakir terus kusut hidup. Padahal mah hubungan yang mau kusut hidup, benar kan? Tuhan kusut hidup bukan? Ayo bos, pengajian di bos. Setiap bos bekerja ajukan pada tomak segala loba abdi ribu. Ayo nulis datang ke kiai, alhamdulillah. Pamajikan kan itu nan soleh jika dengan ngecen di dinan. Oh, kan aing ngaku. Aing maksa. Dari kusut hidup. Duit loba di Jakarta toko 8 ruko namun. Perusahaan loba di mana-mana. Tapi hidupnya waduh ribu cek. Ayo nangis munculkan kiai mah senang aja nak saja bisa takut berusaha. Budak soleh. Maka benar jika dengan tadi lalu hayang membuka masalah jumpa pada makhluk selesaikan masalah yang Allah. Dan kan lain pada fakir, lain pada bodoh karena nanti selesai urusan dengan Allah jadi khusus urusan dengan manusia. Lama mikiran anak dosa program pemecikan kubu aja jadi hidup lain. Ente bukan urusan dengan Allah selesai. Salat kosong, salat kudu khusyuk, ente terkhusyuk. Awas kira-kira ke salat terasa selesai urusan dengan Allah. Sabab dina sholat ayat khusyuk urusan kene jeung Allah Mas. Sholat kudu musyahadah, ente teu bisa musyahadah. Awas can ageus urusan sholat jeung Allah, sanajan ageus ke juga sholat. Selesaikan masalah jeung Allah, gara-gara teu diselesaikan masalah jeung Allah, boga pamajikan jadi masalah, boga anak jadi masalah, jeung itu hak jadi masalah. Kabeh jalma sumber masalah, maka khusyuk hidup. Akhirnya pelantaran terang guru ka ulama menanyakan maka ulama selesaikan urusan mana jeung Allah ke urusan mana jeung makhluk ku Allah diselesaikan ditulungan da mana geus boga masalah jeung Allah salagi mana hidup boga masalah jeung Allah khusyuk jah hidup sok apokeun ketika mana oke sabab Allah terlungan siapa bodoh jeung makhluk anu bodoh bari teu bisa naon jeung aing ge ku aing di parapan ku aing diurus bodoh siapa jeung aing urusan wae selesaikan urusan dengan Allah, mungkin menang selesai dengan manusia. Kapaham dengan? Hari ngaji bisa paham nges. Maka kayak rumusnya, kalau orang yang jadi kekasih Allah, jadikan kekasih Allah sebagai kekasih orang. Orang buka anak jadi kekasih, dipikirnya aku batul, orang yang aku batul kan, bernyahun ke anak orang. Allah kasih, saya kasih Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad jadi kekasih ulang langsung jadi mahbub Allah. Apa rumusnya? Eta ngaji hakikat maka semakin dalam mengenal ilmu hakikat, doa semakin ringkas, amal semakin ringkas, ngobrol semakin ringkas. Maka ingat sama di dia bahwa simkuring rek balik si Alwi dalam pak kali kali. Rek berbeda gula yang dilupakan kumaha siapa kamu bilang di panggung dia datang ke kantoran muka saya tinggal selamat bukas berasuk kali gitu macam dia mau mati tukang hati pada dia makan kunaon jika mereka lakukan orang lain mau itu mau nanya minta doa di jalan udah ketik jadi karena masuk di itu siapa itu sopan kayak di mana tuh kadang mikir ayat kata pos yang harus dicoba lalu mikir-mikir tindakan lo ayat lima kan gua mikir-mikir bismillah-fatihah kesalahan sini tuh oh mama nyuhun ke lalong ya asal ada kan jadi bukan lalu wangi keterangannya kan aku goreng sangka kan mama tapi ada goreng sangka terwali. Kalau saya mau pintar, mama saya pasal terkenal 75 tahun. Aduh, aing setengah gitu. Pas penjagaan berbunyi kayak Imam Syafi'i, guru kuring ke buka pemajikan, goreng anak, boga anak, kalau belum kabeh sesuatu rezeki. Aduh, aku mah itu bukan gitu saya ditanya. Wah, Imam Syafi'i nggak jawab nak turunkan sia gaji 5 dirham jadi 4 dirham. Long mikir. Oh, ayo pribadi hamke kusut. Ayo boleh turun lupa kak bos turunkan gaji. Kunaon cek guru turun gaji kusut di pabrik. Kayak guru siapa goblok mikir. Batur mah yang naik gaji siapa yang turun. Cek guru abdi kita ngerti kan calakun tuh wali gak pinter. Pinter Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pinter. Lain apa pun harjadi ulama besar.
naik ngaji, lain pada buka bapak, lain pada parkir. Imam Syafi'i dia parkir. 2 tahun dikantorkan ke makna di pesantren kebiayaan, udah jadi indung ngajual dalam daunan siswa. Jadi ulama mujtahid mutlak mudawan. Imam Syafi'i 7 tahun kata Al-Quran, 10 tahun kata Al-Muwatta Imam Maliki, 13 tahun di dalam ijtihad menjadi guru. Orang 13 tahun aja udah kita tamat setengah. Bulan-bulan. Jadi orang ngambil kitab terfakir, gara-gara jadi kusut lain, gara-gara nyawa Allah waktu fakir kusut. Nyawa Allah mah fakir kelaharan hebat. Omong benar, bener kan? Benar dari nyawa Allah, imam goblok dari fakir nyawa Allah. Tentu kalau kusut, urusan dengan Allah selesai. Kalau gampang rumus aja kan? Selesaikan urusan orang dengan Allah. Kumanya selesaikan sholat termusahadah, kan jadi urusan Allah. Gampang istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya jangan tahu sholat Gusti terhebat. Tak bukan masalah kita di Gusti Nam. Itu bisa musahadah waktu sholat. Keur Maliki Yaumiddin, haker umpat kasawah. Keur iya kana budu pikiran beli motor. Oh kan. Akan istighfar sama sholat. Kata dia saya kalau sholat tidak bisa masuk. Salah kan? Ada air sholat. Kalau sholat tidak bisa ikhlasin ke sholat. Ujung jumria ayo kena wae. Serkan muntah eling cina wapaidana. Anu ada air sholat. Oh lah kan salah. Etama itu orang beli di mah tengah pagi. Diduduk gimana? Kali kesudah kakak mikir salah air duduk gimana? Ulah orang beli di mah tengah pagi nggak duduk gimana? Salah. Beda sholat tidak bisa usuk ada sholatan. Bisa ulangan menyelesaikan urusan orang jeung Allah teh istighfar. Ari istighfar bodoh, teh istighfar bisa kan? Istighfar dia, pemajikan nyarikan istighfar dia. Salah gitu. Namun istighfar bodoh, ngaji balik tolabul ilmi, tolabul rahmah wal maghfirah, sebab bukan. Dengan ilmu angkat ke pengawasan beri ikhlas diana hakikatna minta rahmat jeung minta paham rumata jeung Rasulullah tiap lekah rek ngaji mun ikhlas niatna tiap lekah datang rahmat ka jalma tiap lekah dipupus dosa. Oh. Tak mulai minta ngaji ke orang atau nomor jauh. Terus kapan tuh mobil? San aing mulai dari sini. Kenapa? Ke Surabaya pakai Jember 100 kilo di Surabaya ini asar di Cangkareng tenang di asar gue jam 80 tol hukum berat 1,5 juta tol jam bensin asal kita entah sama mengaji asal ikhlas niatnya tiap mereka dibungkus dosa. Jadi istighfar doa ngaos balik koin astagfirullahaladzim tapi jangan ngaji karena istighfar masalah. Tisu ketika asar istighfar, boleh curi istighfaran salah sholat. Tapi jangan sholat mohon. Benar kan? Kau cinta ke Rasul, yang salah cinta ke Rasul. Dan cinta ke Rasul, terbuka Muhammad, dan gitu kan? Cepat dulu kamu. Ya, siar cinta karena dunia menang asal cinta ke Muhammad. Kalau itu mari protes itu. Oh, pikir-pikir benar. Cinta ke Muhammad ngelekeun cinta ka sejen kan. Lamun urang yang duit tersebut duit tapi terpohok ka Muhammad cinta ke Muhammad insyaallah duitna dipakai ibadah sakumaha nuturkeun ajaran Muhammad. Itu mana? So. Itu cinta ke Muhammad. Aya cinta palsu, aya cinta sejati. Lalu cinta palsu mana? Itu sebutan Muhammad. Kemudian kita yang sapi tiru. Tapi pas waktu sholat kalah es. Hari aku cinta kamu, cinta Muhammad. Nah, dibuktikan cinta sejatinya dinuturkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peringatan Maulid Nabi sunnah takririah Rasulullah. Walaupun Rasul tidak pernah memerintah secara lisan, bukan sunnah kauliyah. Tidak pernah mencontohkan berarti bukan sunnah fiqhiyah, tapi sunnah takriyah. Rasul tidak pernah memerintah, mana hadis Rasul memerintahkan peringatan Maulid Nabi. Kalau pernah Rasul nyontohkan ajaran
para sahabat waktu jumenang Rasul memperingati Maulid Nabi kunyaeurkeun amal-amal soleh jeung muji-muji ka Rasul. Rasul tahu, Rasul tidak melarang, malah memberikan hadiah selimut ka jalma keur memperingati Maulid Nabi. Maka oleh karena itu peringatan Maulid Nabi disebut sunnah takririyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat hadisnya ya. Sunnah takririyah, tapi dengan catatan dua. Satu, caranya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Rasul. Yang mau peringatan Maulid Nabi jauhnya ke kalangan judi sabiku. Pernah kita mau kurburan. Orang yang judi batal sunnah takririyah. Punya erkeun amal atau aku muji-muji Rasul. Lo pernah muji kan? Maka saya berjanji muji Rasul. Tujuannya peringatan Maulid Nabi. Tujuannya kan? Satu, takdim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Kanjeng Rasul pangmulyana makhluk Allah. Pilihan manusia, pilihan makhluk manusia, pilihan manusia mukminin, pilihan mukminin para waliullah. Para waliullah dipilih deui aya naik kana derajat Nabiullah. Jadi para nabi dipilih deui aya naik kana derajat utusan Allah. Di utusan Allah dipilih deui aya naik kana derajat ulul azmi, pangmulyana ulul azmi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramatak saya berjanji maka ngawartoskeun kullu man fil qanihamu fika ya bahil jabini walahum fika gharamun wasyaku waninun. Salat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kabeh makhluk Allah cinta ka Anjeun Muhammad. Rek muji Rasul bingung cebat janji naib deui kitab. Dina kitabna dijelaskeun paling awal asyuraqal badru alaina fakhafat minhul buduru mislahus nikma ra'aina qattu ya wajha syururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Islah husnik marwaina eta i'rab teh i'rab can bener Kang, i'rab dalam tanam supaya sesuai jeung wajan arun. Anu sabenerna mah i'rab teh mislah husnika Maro'aina mislah husnika. Dia benerkeun secara muqtad dan dohir ilmu bahasa. Atasna kumaha? Maro'aina mislah husnika ya Rasulullah. Muhammad kuring teu pernah ningali makhluk Allah sahebat Anjeun Muhammad. Kehebatan Rasulullah luar biasa kan Muhammad Rasulullah. Rumah sholawat tepin-tepin Muhammadun sayyidul arabi wal ajami Muhammadun khairu ma yamshi ala qadami
Kangjeng Rasul tempat dohirna sampurnana Allah, tempat dohirna kabagiran Allah. Mun hayang apal sampurnana Allah, mumpung kelukan di dunia tinggali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha kaibatan Muhammad? Ya kan, mun dina ilmu jeung dina derajat. Para rasul sakabehna dibandingkeun jeung Muhammad bisa urang. Ya kan, korban minal bahri, sasiuk tina lautan. Lautanana Muhammad sasiuk mana rasul kabehna. Al-Asfal minat diami atau saregot tina cihujan. Saregot tina cihujan eta ilmu para rasul kabeh, hujan sakabehna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking hebat Kanjeng Rasul Muhammadun jaruhu wallahi lam yudami. Jeung Imam Busiri. Muhammad tatanggana demi Allah moal aya geraheutan hatena ku Muhammad. Oh. Saking hebatnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta ka Rasul maka ayat hikmahna naon mata salamet dunia akhirat. Shalawat 55 ngaran shalawat kan. Apalna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 55 ngaran shalawat. Sunnah maca shalawat dina 27 tempat. Nalika ka masjid sunnah maca sholawat, nalika doa sunnah maca sholawat, nalika poho sunnah maca sholawat, nalika nalangsa sunnah maca sholawat, nalika bingung sunnah maca sholawat, nalika boga harapan sunnah maca sholawat. Aing salon ayeuna hayang mun sholawat cinta insyaallah. Kudu riweuh kan. Ulah kanyangan tali Roma goblok. Pandangan apel jin belakang. Jadi itu benar. Maka kalau akan tadi simpuling jangan dicecep jeung jangan itu sing marenang kabeh. Nah, oke sulit itu arti manu ainul itu ada kan? Itu ainul mati. Ngaji ka mamakai dan kan nu meunang amanah nu eleh sobar meunang kabeh. Amin. Sobat putra ulama sakabeh insyaallah. Amin. Tadi geus tariis kabeh nah urang goblok anu ngadukung. Eta teluturkeun ulama. Sekolah baheula bahasa sederhana ya. Mun maneh kawin hayang bagja gampang. Hayang beungar, hayang lancar urusan, siapa yang kawin nu caluya, sabada kawin nu caluya. Atuh gampang ya caluya, mah ieu mah caluya, sakanu bae diakeun. Pas maneh kawin nu caluya sakanu. Or sabada kawin nu caluya mah ai jadi busut itu. Kalangan ngartikeun kan pas tadi Imam Syafi'i ngabejakeun turunkeun rezeki. Kalau minta turun tak bos, ini eta kehet sama pian-pianana. Naon ka Allah minta turun. Kumaha minta turun ka Allah? Untuk gaji 5 dirham, usia 2 dirham memeh didahar sedekah keuneuan ka fakir miskin karena agama Allah ta eta engke barokahna bakal jadi sabaraha? 5 dicokot hiji sabaraha? 4 moal jadi sabaraha? 14 dirham atau 104 dirham atau 1 juta 4 dirham. Namun sebenarnya dikelar rumah ikhlasna, ikhlas abidin, ikhlas muridin, ikhlas salikin, ikhlas arifin. Ayo ditimbal 1000 5 dirham disodakohkeun 2 dirham sesana jadi 3 cil kalkulator Cina eta mah. Tapi lamun kalkulator Allah mah lain. 5 dirham disodakohkeun 2 dirham mun ikhlas arifin sesana sabaraha 2003 dirham. Maka sanggeus sodakoh bari kalimah jadi sawe. Bebeja pantak ka Imam Syafi'i dulu pamajikan pas bemo rezeki susu usaha keur payu mitoha geus 10.000 kan gaya mah eta kita turunkeun gaji maneh bahasan lain ka bos itu eta mah berbeda geus diturunkeun 1 dirham 2 dirham balik ka imah pamajikan kalau kieu goblok baca guru jangan boleh turunkeun mahulah guru kayak aing kakara boga ilmu salah siapa murid-murid aing mah make resep aing harare baca langsung belum direkan langsung diurut Allah Imam Syafi'i guru kumaha guru paingan sia masalah ngartikeun bos ari bos ya saha cenah itu perusahaan lain ke bos ya Allah
Hari hidup siapa bisa? Wah, mengajikan sama Allah. Pemajikan dah ikut kemana karena sah. Kalau tidak ikut nanti nak cakap siapa mereka ini. Tapi bosnya sah. Allah, oh kalau kan kita turun, uang kita turun, salah kau kan? Kalau kita tuh mesti turunkan gitu, orang rezeki 5 dirham, 2 dirham menjadi dahar salah kau kan? Dalam sebab nak hebat nak gajaran saudara, anta saudara, anta sahikun lahu. Anjir saudara, anjir bagi resep terkait dengan dahar. Kurang lagi lapar tak saudara, kurang masuk saudara salah ngus kepercayaan orang. Jadi halus maaf, saya seperti halus. Kita percayaan sih kalau saudara, kalau target yang betul. Kalau warga jual batu lebih kurang. Waduh, perjalanan. Gitu kan, lagi sebalik lah. Si panjang teh nggak sih, kalau nggak ada belinya, pokoknya warga situ. Di saat orang termakrifat Allah khusus urusan dunia, maka kayak keterangan makhluk kama intisarul fasadi fil ardi bisa berbicara nasi min ilmin nabi. Kumlarna kerusakan di muka bumi iya lain karena naon hiji sabab nama ilmu makrifat geus kosong tina hatena jalma. Jadi makrifatullah teh ruhna ieu dunia. Jalma-jalma anu cacing di dunia makrifat ka Allah itu dunia reugeung eta. Namun bisa dicabut di jalma-jalma salat ayat tapi teu makrifat, sedekah ayat dan teu makrifat ka Allah. Kan pun dunia ngadaun ngora teh jalan budi alus gedung budi bertingkah tapi makrifat budi eueuh tina hate itu dunia keur sakaratul maut. Geuning ieu bangunan pesantren budi alus, geuning jalan budi alus, eta mah itu aki-aki keur sakarat digolok make jas. Ulah atau bapak ieu cager, enggak sakarat eta oke. Keur digolok make jas gitu kan. Ulah katipu penampilan ya awas. Asal dunia ngadaun ngora. Makrifat dicabut mati jalma anu cacing di dunia hakikatna keur sakaratul maut itu dunia. Nauzubillah min maka singkat bisa berpasar di fil ardi bisa berbicara nasi min ilmin nafi bisa hati kosong tina ilmu nafi ari ilmu nafi teh kan mutlakna ilmu nafi ilmu nyaho ka Allah. So kali teh Allah pinter otakna aya gunana teh ngaji ikam kita di tempat nyaho Allah kan jawab naon teh diturukeun ku Allah ngaji ikam na otak insyaallah jadi mutajilah ngaji ikam nu ngajikan Quran ge otak mah jadi mutajilah kan. Al-Quran bahasa Arab mereka artikan Quran lho apa maka cuma mau lah awas ya mereka ciprat-ciprit mengartikan Quran tapi siap-siap pakai ilmu saru aja siap telem di lautan jero rek nyangan intan berlian nanti pakai alat insya Allah siap muncul jengkar begitu. Mengartikan Quran wajib bener kamu saya salahna mengartikan apa wajib bener kan maka ayat artikel Quran kalau jadi mutajilah gara-gara naon kepahaman rekaman Quran dengan hadis juga apa sama ke bahasa Arab berupa ilmu lugah ilmu nahwu yang syarah itu cukup nahu yang syarah kumpul kudu apal ilmu balaghah awas kan ilmu ma'ani ilmu bayan ilmu balaghah ngerti ilmu balaghah maknya ungkapan mana Quran benar apa ilmu balaghah jangan perlu kepala tapi apal ilmu hakikat ilmu hakikat Allah berkenan dengan Quran nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kalau diartikan secara mereka jadi kafir mujasimah seperti artikel isyadu bi'at hibur al-hur papang hidup Allah jadi Allah raliuhur paham Allah kan rusak iman berjawab jadi kalau balik mau barokah akibatnya hokal malah ayo nanya ke rumah dia teh dengan dunia teh 10 kilo ba 100 kilo kanaon kalau sakanana kilo pak ilmu kilo ba pesantren kilo ba lu ibadah pak haji kilo ba misalnya kau kilo ba mau dia teh betul jadi dandanan karena lu kejerukan dunia lu amal balik ke makrifat ka Allah tentu amalnya salah niat lu ibadah salah niat gara-gara ternyaho Allah. So ibadah dari makrifat ternyaho Allah. Mata pada sekali 1000 kitab dibaca dari ternyaho Allah, la faidatalah moal jadi jangankan hati orang baca kitab 1000. Oh mau apa? Sakitu kan harus bergerak dalam bentuk syukur.
aduh ari sorong mah kaku ieu teh ngan moga-moga sekali deui ieu jaga teh dibarokahkeun ku Allah. Gara-gara nu harebat ka Haji Sukses, ka Haji Soleh, ka Haji Ikim aya santri-santri abah nu harebat teh aya. Santri abah nu baheula abdi sok diasuh. Banyak aya pinter kata manehna. Aya diasuh ku manehna baheula. Urang hebat ieu teh. Santri abah nu harebat. Datang ka dieu tamu-tamu anu harebat, turunan ulama kabeh datang. Alhamdulillah. Di mana hiji jagat, hiji tempat didatangan ku nu mulia, eta tempat bagi bakal jadi tempat anu mulia. Amin. Maka asyadul nifaqi wal kufri panggugurna urang jelema mah mokah kan. Nah, aya nu pas Abdul Wahab di dieu wah. Tukang ngancam ajiwan rek dibunuh. Tapi sanajan pangkat munafik jeung kufur urang Mekah lahir ke Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi negara anu aman. Tini wa zaitun wa turi sidina wa hadzal baladil amin, negara aman, negara Mekah. Jadi negara anu syukur, bener kan? Listrik di Mekah makan, lain sakieu jarak urang di toko di Tasikmalaya di toko balik jarak kilometer hiji. Di Mekah mah sajuta hiji. Oh, listrik sekarang. Siro kita tinggal di Mekah. Tomat anu ajar keneh aya. Di Cimacan tukang ngelak tomat, kawarung meuli tomat power.